Oh iya, siap. Astagfirullahaladzim. Syah. Tegar masak, Ampura. Greget aing. Wah ditajam. Aduh. Alhamdulillah. Gusti anak kakeana mangkana ngaina tempo asik sakola mah terungking si jajang mangkana sok ngadat manehna mah sakola. Ya kahayang teh manehna mah sok gungsing ngambek pada tabatan ya kolot. Assalamualaikum. Kemarana aruh euy. Di mana nya? Di mana nyebut? Sarepe kieu ka mana? Sosok di dapur itu bukan masak. Emang di dapur kok aing orang si rewas ya. Kok aing rewas. Di dia gede di tukang. Mana Si tutung ieu urang jahit heula sugan ieu teh. Tutung ya Allah jahit. Seuneuhna tarik teh ongkoh mah tuluna garing teh kayaknya. Udah sih balik ke hayangan dahar. Sok ngamuk saya teh mari hayang dahar lamun can ada rasak teh teu sabaran boga budak teh ah. Upar gue jong-jong ai geus asak sang tetap ah. Di dahar budak teh balik teh. Ka mana urang ulina can aya balik can dahar teh budak. Oh iya, siap. Syah. Tegar masak. Ampura. Gelo. Suntek tur masak. Maledo. Aing lu. Udah ngeri deh. Aing baledo ke. Kamu geus asup gitu ka ieu mah. Geus asup meureun lah. Bae lah. Mak. Yuk. Di mana, Jang? Terus amang, ay emak ku naon juga berengas gitu. Keur ala rambek si Uwa karena goreng lauk, geura pas nginum pisan direurewas atuh jadi bahe cai teh kana baju. Hayang baju, hayang baju sekolah. Jang gampang da indung ge mikiran. Cicing tingali beungeut kolot teh keur ala rambek ieu bising kacarekan. Cicing heula. Terek sekolah. Nyaho indung ge ngitung tere sakola deui ayeuna teh tere asup deui sakola. Jeung sepatu. Nyaho sepatu geus jebol, baju geus ruksak geus kudu diganti. Indung ge mikiran can aya duit teh kudu nyokel bulu mata. Sok tara ngarti budak teh ka kolot teh nya. Jual sawah. Ngajual sawah sangeunahna weh ngajual sawah ieu bekal nya atuh ti mana lain ti sawah. Mun dijual sawah kumaha nya atuh bapa maneh pagawean luntang lantung. Sok kudu nurut ka kolot mah cicing cek kolot cicing kage mah burung kabeuli baju mah. Bang baju sekolah jeung sepatu atau diusahakeun ge ku kolot ge. Batur banget meuli. Pan itu cenah sakedeung deui cenah marek panen bari jeung aing tara ka sawah oge. Kayak urang jual parena. Geus panen mah. Aya kitu euy. Sin ngemek deui aing. Kum. Salam. Aing naon? Aduh. Kada rewas deui nya. Ampura tuh ce. Nyaho silikan kuning teh. Suan teh keur masak ampura aduh. Rewasan, ngarerewas. Ampura. Halamun kalangar kayak tanggung jawab mah. Ampura. Euy teh kamalinaan. Moal ampura aing moal heureuy sih lah. Moal heureuy sih. Kumaha mung kumaha kayak geura di dapur. Moal ke malah. Hayang meuli baju. Baju we. Rek sekolah le. Baju we. Karena aku nurmung ke baju butut. Indung maneh kan tara ka sawah. Terek panen, jual parena. Nya, jual parena ka itu. Tempok indung maneh ka ditu nya. Parena pake meuli pakaian. Jual beulikeun kana pakaian Mah beja heula ka bapa maneh ge ku aing dijual terek panen sih, terek panen.
Nya eta teh geus rek panen kitu geus koneng parena. Tingali atuh ce, makana kudu dae ka sawah sekali-kali mah. Aing anu teu Kudu dae ka sawah sekali-kali mah ulah salaki we teh ka sawah teh. Di imah ge wah Tingali capek kudu bisi ka sawah bohong mah. nya si mama. Parena penta ke kumaneh nya tempo kali itu geura. Baju budak aya mah rek geus Ngeus besok ngeus tingali. Hayang nyaho nya ke urang tempo ge lamun panen Kudu dae ka sawah tah tuh. Sekolah sepatu asal getol sakolana ulah liwar kudu ngadenge ka omong kolot ulah bangor cing getol sakolana teh pangmeurekeun pang eta Ungguk kumaha mah tuh ungguk urang tempo ka sawah tempo kali itu iraha eta iraha kira-kira beunang dibuatan atuh isuk ge geus beunang ceu geus beunang mata kudu dae ka sawah ceu kudu dae ka sawah lain teu dae ka sawah tadi imah ge loba pagawean turun pikiran teh aya lalaki eueuh gawe ieu keun lalaki tempo ku ceu sekali-sekali mah ka sawah kudu dae kemat ditempo tempo ku ceu tempo ge mah Cep, di mana? Kadio. Naon ieu mararajun? Iya si Oco, kan tara ka sawahnya. Kan sawahna teh geus koneng. Koneng geus Tara ka sawah, sok ka dieu geura di dieu kala di dieu. Cep Sok, tanyakeun tah. koneng kare teh di ditu teh di sawah teh anu bapa di dinya. Tah dibuateun oke. Dua poe oge ayeuna oge geus ieu. pan aing mah tara ka sawah nama di imah Tuh, makana kudu percaya soknya. Cep geus koneng geus alaun. Ieu budakna mah teh keur ieu cenah jeung sekolah baju. Rungsing yang baju sekolah buru-buru teu meunang diengkekeun caing ke aya rek panen mah itu urang jual parena kitu. Tuh. Ieu teh, ieu mah pan lamun aya kahayang teh teu meunang eueuh teu meunang teu pan. Jadi kumaha wa? Ieu di teh atuh lain di Nya teh. cina teh geus macam ngabongo. Rek di Kudu dae ka sawah Cep. Jual mending. Ari dinya ka kebon lain. Kebon boga keneh. Boga tata balik. Aing geus lumut eta. Rek ka mana teh? Kot kieu. Oh, bener. Kebon deui. Oge. Tuh, daekan. Urang di tempat Cep kadinya. Nyaho. Nya urang tempo tah budak kan tinggalikeun rungsing. Rek dijual we parena geus panen. Wah di ya di kapayuna mereka kebon. Sok kayak ka ditu lah. Yo. Arek keluar lah hampurannya tadinya do. Tukang geureuy maksudnya. Nahan sekali-kali deui, kamu sekali-kali deui mah dibantu pisan teh. Wah hampura. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wani nguroy atuh lu aing teh rewasan kumaha mun kalepak pingsan ke. Ngarurewas wae bagong teh sia mun lain kolot ku aing lapung suntrung ku aing. Mun lain kolot aing sundraka tuh dah. Jadi gitu ge masih baraya keneh di aing teh. Yuk mak orang tempo parena kan saya kan cek si Uwa. Ayo urang tempo ulah urangnya bisi ngabohong si Uwa. Ngabohong carekan deui ngabohong mah kumaha. Ngabohong aing teh barang gawe jadi kaganggu. Senang lah belah ditu deui. Oh itu mak. Kebrum. Nam. Murid manten. Poek. Yang nyaho bener. Nah, ka mana? Tempo sawah cari tanah cenah pibuateun gari Oh, jeung nyana jeung cicing we di imah mah. Oh, panca di imah teh sibuk sudah loba pigaweeun. Nah, ieu bapana ka mana nya? Banyak teuing ka mana meureun ah. Oh. Idang. Oh, ayo. Mana pajarkeun pibuateun teh geuningan bener si Uwa mah ngabohong. Pajarkeun teh pibuateun parehejo keneh kieu geura can reuneuh-reuneuh acan. Teu bener si Uwa tega eta ngabohong ka urang euy. Kamana nya jelemana ku aing lamun pangide ku carekan deui da bieu teh karek nanta dihampura ka aing teh. Ayeuna geus ngabohong geura pajarkeun teh pibuateun cenah sawah. Kurasa mah da ayeuna moal dekeun ka imah si Uwa teh jiga nama. Tapi ku aing isukan tadi teang deui ka dieu ka sawah ku aing pasti ngadon molor di saung ngapa ge pagawe ngadon molor ugadag ku aing mah greget aing 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 ku aing ditajong ku aing ditajong aduh ku aing ditajong aduh jajang tulungan majang labu Jang, mah tulungan labuan lah. Kunaon ieu mah? Labu ti sorodot aing keur ambek-ambekan ka si Uwa na eueuh. Aduh, Jang. Berat. Jang. Jang labu Jang. Jang, alah aing barolog. Bener atuh nulungan teh setekala ka bawa labu atuh. Gara
gara-gara si Uwa tuh aing jadi kesal kasih Uwa jadi tisorodot aing bararasa. Barelok menang mandi. Awas saya sukan ku aing Uwa rasakeun aing mana labu ongko. Awas ya Uwa aing. Jang. Ayo orang balik Jang Boret. Ayo barelok mah tinggal itu baju. Aduh. Urang oge ledok. Si Uwa dasar aing ngereget teh ka si Uwa teh. Aduh. Nyeri ya bujur, nyeri, aduh Jang, nyeri bujur mah jangan tuh jangan, aduh jangan, Jang labu deui wae, Jang labu deui wae ti sarodot Jang, aduh Jang ngoblong ki aing, aduh Jang, aduh nyeri bener anjing. Mak, jadi gue mati ulah nek ka sekolah. Burit, pandai ka masjid sia teh. Burit. Ngebantah wae kan kasih kocep. Henteu kasih kocep Ulang heula sia. Oh. Ka masjid sakedeung deui. Oh. Mah balik teh lah Oh, dik. Disalin bararasa kareunang Waktu itu terima ribu capek kayaknya gawe dia. Tadi recok dinya esa si ubat gitu. Para saya. Hoi. Mak urang labut muka lengan. Hanya ya naon sih kan ieu atuh. Kadieu we. Naon? Kerjaan. Kerjaan naon? Mak uing labut. Masih teh rempong aja. Masih mah rempong. Siapa? Masih ada naon ka aing kadu naon ka aing hah? Ya aing kagok saeutik deui. Sok diperlukeun anggeuskeun. Oh, ya geus angus. Kan sakitu. Obat kene, aing betah kene di kebon. Menang sare di kebon. Ye. Bergaju sia sare di kebonnya moal tadi imah sare mah. Tuna kayu balik gerabuli, burit. Burit we. Kedung deui ieu. Aing bantuan mah aing. Oh, paculan naik bantuan oge. Aya naon sia ka dieu tara-tara heuh? Aya naon? Mak uing labut ti kusru anu galangan. Iya tadi geus nyaho mah sia mah rempong goblok. Ya teh rempong tah tomat aing halus tah. Tah jualeun anjing tah. Udak sia kudu ngabaturan aing ge di dieu. Tomat halus hae, jagong aya, Waduh. sampe aya di ditu. Waduh. Ye, kumaha? Enggak sih pangmelikeun baju sakola teh can. Can. Nah, bencan akan lain jual pare. Ngebohong. Sahrun oge Aisyah bener hejo oge nu kana itu karek hejo oge geus dibeli ayeuna mah. Yang meuli baju mah ngadat ka inu maneh. Balik atuh ku saya mah. Balik. Ayo jeung maneh. Oh, hayu. Euy ai. Lakuk murid euy.